Sampurasun baraya Sundadiji. Dinten ieu urang ngadongeng Sasakala Uncal Tandukan bagian kedua. Can ge sakadang kuda enggap rek ngajawab, ana gaur teh ti kajauhan kadenge sora mau gagauran. Beuki lila beuki tarik kawas nyamperkeun ka eta tempat. Atuh berebet sakadang uncal lumpat ti paparetot. Da sieunneun ka sakadang maung. Dalah sakadang kuda nu ngaku jadi sato panggagah nage buru-buru lumpat. Sieunneun ari ku sakadang maung mah. Sakadang kuda lumpatna ka tempat anu rembet. Maksudna ngarah teu ka udah ku sakadang maung. Tangtu nage sakadang maung rada heseun. Ari kudu ngudag di nu rembet mah. Tapi lumpatna sakadang kuda teu kebat. Tandukna kabelit ku arei tina hiji tangkal. Manehna abrug-abrugan hayang lepas tina belitan arei. Tapi beuki abrug-abrugan arei teh beuki melit kana tandukna. Teu disangka-sangka sakadang uncal nu geus lumpat jauh teh balik deui nyamperkeun ka sakadang kuda. Manehna teu tegaeun ningali sakadang kuda nu abrug-abrugan kabelit ku arei. Tuluy sakadang uncal ngagegelan arei nu meulit kana tanduk sakadang kuda. Nepi ka pararegat, geus areina paregat sarta teu melit deui kana tanduk namah, beretek kuda lumpat ngajauhan eta tempat dituturkeun ku uncal. Tepi ka tempat nu aman, maranehna areureun. Sakadang kuda ngomong ka sakadang uncal, "Baraya nuhunnya geus nulungan kuring mun teu ditulungan ku anjeun mah. Bawa kumaha nasib kuring, pikeun mulang tarima. Yeuh, tanduk kuring dibikeun ka anjeun. Ongkoh kuring mah geus teu butuh deui tanduk. Kalakah berat jeung ridu geuning." Harita kuda masrahkeun tandukna ka uncal. Ti harita uncal boga tanduk ranggaek. Ari sakadang kuda teu boga deui tanduk. Rengse. Kumaha caritana?